kayak gini aja. Iya, sama dah. Sampurasun. Sampurasun. Sampai. Neng. Aya naon, ah? Ari jalan uwi ke mananya? Uwi ka mana, ah? Uwi ke bumi. Iya, buminya di mana? Teu apal. Abi teh. Oh, atuh buka, kirang terang abi. Aduh, teu apal. Wios lebat akang. Ini ah di dieu. Oh, mohon atuh. Enggak. Nah, di dieu. Oh, mohon. Punten hari ya ati saha? Gimana tuh? Abdi di lembur tebih. Hari ayeuna linggihna di mana? Abdi teh linggih di Ten Kang Cep. Oh, Abah Jawara teh ya. Mohon eta, mohon. Neng, ngobrol jeung saha eta? Mak, punten. Nah, jika nu gelo. Kada tuh. Akang uwi heula. Mana? Neng ngobrol teh jeung saha wae. Neng, saha teh itu ngobrol jeung Neng? Itu mah anu calik di Abah Jawara teh ya. Kade atuh, urang mah teu kenal, teu terang saha eta. Oh, itu teh anu di langku-langkena. Langsung. Sampes. Mak teh jama anu tani melangti dia. Nya, puguh eta teh saha? Kane mah eta teh penjahat. Anu hati-hati. Penjahat. Penjahat. Sararion teh tah kupingkeun Neng, mentak ulah ngobrol jeung teu para ruguh. Nah, mending ka omos orang. Duitna loba. Terus gimana alus? Oh, terus kumaha deui? Ya beunghar we pokona mah lah, segala aya. Oh, kitu nu beunghar di desa urang teh ya. Ya, Neng, eta teh jodoh Neng mah. Jadi Neng teh naon teh ningkat derajat mah, merubah nasib mah, nya. Nah, ali si anak ka mana? Kamana bibi si Ujang teh nya? Ah, biasa we tamanya hayam. Oh, nah tuh mah orang bade pulang sana tuh mah, nya. Nya tuh. Omat, ini ka obos orang we mah. Oh, nya siap, penting mah beunghar. Nya, nuhun. Yo. Duh, nikmat ge hirup. Hirup di alam dunya teh naon deui ibadah geus, duit loba ngasare. Duh. Nikmat teh ya. Ya obos naik ke Mas. Itu si itu teh adina si Debi di tepungan ku jelema gewo teh. Aduh macam-macam eta budak. Bos, kumaha kieu tuh? Di mana enak? Heuh. Usah, teh mah urang tepung kayak muka indungna, udah boleh jeung mana? Uing geus sare pencetan uing. Aduh. Neng bade ka mana? Oh, iya bade sakau. Oh, nyaring nih, Mas. Barudak sok dipayun heula nya. Mangga tuh dipayun. Ya, mangga. Neng ku atuh panggienakeun. Uyos awak. Sabar. Nya atuh nuhun. Oh, bonek. Aduh.
dekat tinggal. Iya neng sauna. Mohon ah. Oh, aduh lah. Salah cari. Aduh, enakan ya nyod-nyodan. Aduh, neng. Ari ngami neng teh sahanya. Sukma kan. Sukma, aduh, misalnya Sukma. Neng, saleres nama akang teh bade nyarios. Nah, itu kan. Kumahanya bingung akang teh isin. Bisa pegang gak sih? Aduh, kumahanya saleres nama akang teh sok ka neng. Saat lagi neng samira ngesep kakang teh. Aduh, maknya neng, aduh, isi bakang nih. Cuma atas dijodohin ku si Makang. Dijodohkeun ka saha? Duka kan, neng kita terang. Terus kumaha atuh? Akang ditolak atuh. Ini duka kan. Ayo gua ayo gitu mah balik ah. Kang bade ka mana? Aduh Kang bade ka mana? Geus aing salah gitu mah. Awas wah. Neng. Akang kita tanya lihat dia. Duh, Kakang, neng teh sanes nampi Kakang teh. Tapi da kumaha tuh bingung ku si emak. Nah, Mos. Yang gimana, Mos? Aduh, ini rumah nanti kita benahin ya. Ini. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Oh, ngecek. Iya, Mak. Si Omos teh, Mak. Oh, Si Omos teh. obat ngecek teh ya? Iya, Mak. Alhamdulillah. Menikah sepia. Lama. Ngajak jalan-jalan sana, Mak. Oh, ngajak jalan kemana? Pulang ke kafe Oh, mah. Neng, tadi ya Neng ayam si Obos. Iya, tuh si Obos teh teh. Tuh meuli kasep gitunya, cek mak ge minta kudu nurut ka kolo teh kieu tah. Ingat si Obos teh geuning meuli kasep. Gelis kieu mah bisa aneh-aneh euy. Ini atuh, Mos. Gelis ini. Ibu. Putra emak teh atuh panggelisna di kampung ieu. Ieu teh kembangna desa. Sok. Kenakeun, Neng. Abdi teh jelema pangbeunghara di dieu, Neng. Sapi abdi gulayahan. Amin, alhamdulillah. Tanah abdi hektaran. Kupingkeun. Mobil ge seueur di mana-mana. Teh Neng teh emak geng kita naik mobil duh saya teh Neng. Ya. Nami Neng teh saha? Sukma kan. Duh. Gelis kieu nami ge Sukma. Budak emak teh panggelisna sadesa ieu mah. Tuh, nya. Mak, ari lanceukna ka mana? Oh, si Ujang teh ke ngadu hayam, tadi itu jauh keluar desa ngaduna. Laingan atuh kamari diajak ngadu teh. Eueuh. Ti kamari ge ngadu wae hayam duka ka mana ini mah jauh pisan. Keluar desa caritana teh duka ka mana. Mama teu ieu geus teu mari rek. Mah ayeuna mah urang jalan-jalan, urang jalan, urang makan enak di Neng mah canak mah. Iya ali memang. Tadi ajak jalan-jalan ku bos mah kudu daek sok dangdang cing geulis, cing rapih.
supaya kesepun pisan si bosna. Ai mama sakieu we, da mama sakieu buktina. Yos mah engke urang jajang kamu ka ditu. Ah, kitu engke mama depan masakeun atuh ku si obos sok Neng. Dangdan heula cing gaya dangdan cing alus cing geulis. Ayo tuh mak. Ya, ayo siap. Neng, ayo Neng. Aduh, urang menang ke gelis. Aduh, gelis ya. Aduh, gelis ya. Jauh. Pintar. Ayo tuh mah sahabat di sini. Ayo bejak pembelikan air baik. Ini siap bos, penting masih. Ya. Bayang, sini. Ya, Pak. Makan yang paling enak. Maaf, makanannya sudah habis. Minuman yang paling enak. Itu juga habis. Kamu ini gimana sih? Maaf, Pak, habis semuanya. Kamu ini gimana? Pesan restoran. Tuh, habis semua ada apa-apa. Kalau saya aja. Kamu bos, ini era. Ma, tos we enak malah si Neng teh ulang nikahkeun sareng abdi. Mah hoyong naon ku abdi cungpona bumi hayang 7 tingkat dibangunkeun. Tah, hoyong mobil dipasihan, hoyong naon mah teka dadamel ayeuna mah. Ya alim mah, pokoknya alim mah. Pokoknya mah kudu nurut ka kolot. Kudunya kalau punyanya kalau kudu nurut ka emaknya teh kami bisi obos. Ya, Neng kudu nurut ka emaknya. Ada alim Neng mah. Alim-aliman ieu si obos. Loba mobilna loba duitna. Nya, kudu nurut ka kolot, aya mah ka kolot. Hoyong naon sok bari cungponan ayeuna mah. Pingkeun ku Neng. Teh kumaha adik Neng mau kumaha. Ma daripada Neng kadah dikesan si obos ngantos we Neng bari bunuh diri ah. Ah, kumaha Neng wae teu ngabuku ka kolot mah. Mama. Wae teu ngabuku mah kumaha Neng wae tama. Saya balik we. Tuh, Neng ngamak kok si obos Neng kumaha. Ayo yuk. Kumaha si obos ngamak ayo. Tuh, ya Neng, ngamak kok si obos. Ah, mak nih haneueuh si obos jadi ngamak teh kumaha. Urang nyeri hate euy. Mun tadi teh urang racun naik lah pada ku urang teu beunang patu beunang mah. Urang bos. Nah, racun lah. Kumaha? Nah, sia mah nyaho naon? Mah aing we. Oh, jadi iya Neng nanti jual ke Neng teh. Oh, mana pas setan bukan aingnya. Saha maneh? Oh, Saha? Anu masa eta di gebukan ku urang teh bos, eta teh. Mana? Itu teh. Oh, jadi jelema ieu. aing hirup kene kan? Ayo Lawan bos, lawan. ayo maju. Lawan bos. Lawan bos. Jurus bangau. Rasakeun yo. Ya. Bos. Oh. Bos. Astagfirullahaladzim. Aduh, tuh budak itu Neng, tuh mentak kecik mak aja. Aduh, ayo. Neng. Kang Neng mah teu nyangka